Naon? Nasi Padang? Cai teh? Hayu, tuang. Kudang sare membetah. Nuhun yang disiapkan ya. Leuheung kamu. Inisiatif. Keur perlu kieu mah teh panas, ieu teh cin teh tuh, teh Sariwangi tuh. Ieu nasi Padang, ieu porsi jumbonya 15 ribuan komplit. Hayu, urang sasarangan tuang. Barudak. Selibur deui ngonten. Di dia we makanna sabari ngahurungkeun komputer. Maranya teh. Ieu na. Aduh. Ore mah teh. Nasi Padang we kieu mah ya. Kamu udah tapi ama ketang moal lah ka kamu moal maksakeun kamu kudu masak, nu penting siapkeun da beuteung mah bisa dibobohong atuh. Tuh, yang ieu mah porsi full lah. Aya patin, lauk patin tuh. Aya pucuk sampe, aya jengkol kulup. Jengkol naon sebutna teh? Semur jengkol. Terus ieu aya lalaban padangna. Ieu teh menang meser ti area Bojongwaru Paniisan, aya rumah makan Mama Reja. Pokokna mah rumah makan Mama Reja lamun ti asema sebelah kanan. Sebelah kanan sok kayaknya mirah hargana teh harga kekeluargaan cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kena mulai tuang teh minum lah saeutik ame rada leueur jiga nu mana leueur teh kudu dileureuraan heula nih. Sok bari ngahurungkeun musik ieu. Musik Demasif Atau musik syariah. Demasif cinta ini membunuhmu. Demasif cinta ini membunuhmu. Sok inget lagu eta teh. Genteng saja mantan. Ingat ka mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, berudak. Jengkol tah. Jengkol. Aduh, murah deh nu hayangeun euy jengkol tuh. Jengkol. Pucuk sampe. Lauk patin. Gimana musiknya? Kemudian terus. Kamu Budi, udah dikit. Kemudian ting ah. Nah. Kau membuatku berantakan. Kamu menuju makan we, tong hayang mari nyanyi. Kamu ada? Apa? Jengkolan mah? Tarik ting itu. Opo. Murah ieu mah nya. Paket normal mah ieu mah di nasi Padang eta mah 12.000. Di rumah makan Mama Reja pokona Bojongwaru Paniisan. Langganan abi.